urusan aurat tuh bisa dijawab ku hate. Urusan aurat mah aurat bae datang ke mana lantaran kuari aya bahasa kieu loh sanajan di jilbab ge aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres salah jawaban zahir mah zahir atuh hate mah hate oh sanajan kiai ge aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kosti ge make celana pendek hatena bae bersih atuh lain deui. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang ningali di alam dunia ayeuna masya Allah nu pinter teh sabeuheung teh kuloba-lobana anu jadi profesor, anu jadi doktor, anu jadi cendekiawan, wah macem-macem disandang kumanehanana dengan predikat anu macem-macem, diberi prestasi anu henteu kira-kira. Di samping sandangan-sandangan dokteran des doktor profesor oge aya nu jadi menteri geus puguh presiden, aya nu jadi gubernur, jadi DPR, beladieuna jadi bupati, eta teh palinter. Jadi ieu mah dipaksakeun ge moal bisa jadi RT acang. Ja ijazahna geus bae aku beurit. Teu pinter masalahna. Du palinter pohar. Angkat topi urang ka jelema pinter teh bisa ngelola segala rupa negara. Teu kira-kira pinter teh deui baik di dalam negeri di luar negeri. Kapinteran teh sangat menonjol, terbukti dina pengelolaan nu aya di Indonesia bae heula ulah di luar negeri geus teu kajag ku urang kapinteran dibandingkeun jeung urang nu nyantri asana leuk-leuk neuleuk kapinteran batur. Haju sakolana ge pan di Australia, di Amerika, di Jerman, kamari aya nu bebe jadi duaan dek sakola ka Jerman, aya deui nu bebeja urang Bandung nu hiji ka kanan dek ka Amerika, nu hiji ka Jerman. Batur mah sarakola teh geus puguh kamis Roma loba jasa kamis di jero loba ambalayah geus pokona nu ka Mekah, nu ka Madinah, nu ka Yaman, balikna palinter dibandingkeun jeung urang anu sapopoe teh ngan sakadar ngaji teh sakadaya urang. Guru nongkrong aya urang daek ngaji, aya urang teu mah atuh guru-guru urang-urang nyayongkeun guru los tabehan ku sia tongkrong. Urang geus kitu ngaji ieu mah karasa kukula gitu maksudna mah ai ente mah leuwih ti kula atuh. Urang mah geus kitu tuh teu kacaritakeun urang mah pinter teh deui. Batur mah ketika baralik sakola di luar negeri di organisasi NU, nu di organisasi Muhammadiyah, nu di organisasi HTI, anu di Khuruj Ikhwanul Muslimin jeung berbagai organisasi-organisasi nu anjlug di partai, di Golkar, PDI, PKB dan lain sebagainya. Wajar pinter wajar. Mejeuna dijara dinaon ge ja pinter. Ja urang mah teu satuju lamun si jadi bupati. Teu saya tiga-tiga acan demo aing mah teu heula. Teu satuju. Acak-acakan negara aing atuh.
sih jadi bupati brengsek maksudnya bodoh itu pala linter masya Allah mejehna tinggal orang bae bengong di bidang perpolitikan nu pinter teh lain saeutik berderet ayeuna teh anu neuk hayang jadi presiden berderet anu ayeuna hayang jadi menteri teu kabaragian berderet nu ayeuna hayang jadi gubernur komo nu hayang jadi DPR mah palinter mejehna antri harayang jadi nu kararikeut kusabab pinter tetapi lamun urang make kaidah Kangjeng Nabi nu kararitu teh horenganan bodoh jaca Kangjeng Nabi mah nu pinter mah lain nu kitu nu pinter mah al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema pinter mah jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna teu daekeun dibawa ku hawana nafsu teh teu daekeun dibawa sakaba-kaba tunduk nafsu teh nundukkeun hawa nafsu jeung beramal jang saenggeusna paeh eta pinter mentek pas cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu inna akyasal kayyis saenyana jelema nu pang pinter-pinterna tinu pinter mah at-taqwa jelema nu takwa jadi horeng boga ukuran jeung boga timbangan pinter teh henteu sakadar pinter duniawi ku Kangjeng Nabi teh ditimbang make timbangan syariat lamun aya jelema pinter tapi henteu make timbangan syariat nu kos kitu jelema odob bodoh menang jadi presiden tapi teu pake timbangan syariat pinter teh cak nafsuna masyarakat halayak rame nyaritakeun pinter tapi cak Kangjeng Nabi lamun nyana ngajujurung nafsuna presiden tinggal presiden odob teu presiden menteri tinggal menteri boleh jana jadi gubernur boleh jana jadi bupati boleh jana jadi DPR tapi teu make timbangan syariat odob bodoh lamun nu bodoh ajiz ngaranna ajiz lain aziz ajiz jelema anu bodoh nu lemah man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna lillah jelema nu nuturkeun hawa nafsuna sanggeus nuturkeun hawa nafsu nyana bersandar ngarep-ngarep ka sorga ka Allah tolong teh goblok jelema jadi presiden teu akur jeung syariat haju hayang ka sorga odog jelema jadi menteri aju yana korupsi teh tanda nutur hawa nafsu aju ngarep-ngarep ka sorga boloon jelema aing nuduhkeun ka dieu boloon lain ka menteri jadi dua dimensi ya bodoh eta nu kitu teh boleh jadi bupati boleh jadi DPR teu make timbangan syariat cak Kangjeng Nabi ieu bang bodoh janabi malayam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ucapan Kangjeng ucapan Gusti berarti jelema jadi bupati teu make timbangan syariat make hawa nafsu daek korupsi maling jeung sajabana eta teh nu kos kitu cak Allah bodoh geus hese kos ka ditu
negara urang teh dipimpin kuno Arodo Barodo satungtung nutur-nutur hawa nafsu ja ari nu pinter mah nundukkeun hawa nafsuna dek jadi naon bae wa amila lima ba'dal maut beramal jang kaditu kaseberang jang paranti engke urang kaditu ka mana kaseberang ka mana ya ka Lampung ka mana odom bejeul aing nyebut odom ge odom gitulah maksudnya supaya sadar oh kos gitu korek atulah pun diparingin kuno Barodo urang nutur-nutur nu bodoh kiai nutur-nutur nu bodoh atuh sarua odom lu bantak ayeuna ku kucuprakan kiai hayu jeung DPR kiai odom manya kiai nutur-nutur nu bodoh nya nama keur ngumbar nafsuna atuh tayar bantak geus ade kudu boga timbangan jeung ukuran syariat sebab kurang bakal kaditu kawan kaditu tuh gitulah urang di malam ieu teh mengenang 100 hari da guru urang anu ku urang kabayang wajahna kabayang piawaina kabayang sobarna geus jelas kan mah teu pernah nuturkeun hawa nafsu kemudian manehana mah ngamalkeun jang kaditu ka alam nu itu teu mamrih jam sabaraha bae waktu salat teu mamrih rek aya eueuh nu ngaji wayah magahan bae wa amila lima ba'dal maut tah eta garak jelema pinter kos kitu malam ieu urang ngaratus mengenang jelema-jelema pinter khususna almarhum al-maghfurah 100 poena kabelah dituna guru simkuring guru urang sadayana belah dituna atuh guruna deui masya Allah etalah jelema-jelema palalinter inna akyasal kais at-taqwa pang jujur tinu jujur pang pinter tinu pinter takwa nah ieu santri teh pang pinterna di dunia pang pinter mun aya nyaho mah ieu teu dianggap ku nagara teh pajar lain jelema urang mah pajar monyet teu dianggap jelema ku jelema jenteuy aing mah malaikat nu nganggap ka urang siapa dianggap pinterna teh ku juri urang mah ku Gusti Allah kenyataanna hadis nu tadi nganggap ke urang monyetnya pajar lain jelema pajar jelema orang pedalaman Sumatera lah naon lah emang aya bentukna mah jarore ieu sebenarnya mantap ka tempat dilalaku ge eta bentuk jarore emang nu pinter mah kitu nu pinter mah ieu make jas make can dibandingkeun liar batu can pugu hei lain deui ieu mah teh karung tuh pinter nama jelema anu takwa ka Gusti Allah eta mah cekelan ku urang hese-hese teuing masya Allah kan contoh-contoh jelema nu palalinter tahun 80 Allah ngalahirkeun hiji manusia anu terkenang terus sampai ayeuna bahkan sampai yaumul kiamah terbukti jaga bakal di akhirat sosok manusia anu ngaranna Nu'man bin Saubah ialah Imam Abu Hanifah lahir di Kufah simkuring waktu ke Baghdad ziarah ka makamna ulaheun teu kan sok aju hayang pipilueun teu.
Masya Allah, tahun 80 Hijriah lahir seorang manusia ngaranna Imam Abu Hanifah. Begitu lahir ketingali kecerdasanana, kepinteranana, istimewana, pohar. Urang lamun ngobrolkeun Imam Abu Hanifah di kalangan ustad kiai santri geus teu aneh, sebab ku urang ge osok ditaklidan ketika darurat mah. Di Kufah mah lain darurat ge ditaklidan, di Mekah sebagian mazhab Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Ke kiai kaluar biasa anana emang kumaha? Teu sapira talar hadisna 1 juta hadis. Tah kakara ulu Kidur Jaya maka karakina malama lubiniat eta ge geus sabaraha panggung Bapak. Eta deui tambah nyanyi ramu. Eta ge teu ikhlas jeung ngangan berkat. Imam Abu Hanifah teu kira-kira talar hadisna 1 juta hadis. Masya Allah kan. Lamun nyaritakeun Imam Abu Hanifah pohar tidak jihad ilmu. Setelah talar hadis tuluy anjeunna ngaijtihad soal fikih, masya Allah jadilah rujukan saat eta. Eueuh duana manusia nu dipake anutan panutan hiji sadunya saat eta Imam Abu Hanifah. Satu ketika Imam Abu Hanifah teh daek ngadahar daging, padahal kahobina ngadahar daging embe. Orang Timur Tengah kan hobi ngadahar daging embe. Ieu ge hobi ngan eueuh. Atuh hobi tinggal hobi aya eueuh mah teri deui. Jeung meuneun emang beungeut teri nya. Main kuluhum mah sorangan wae aturan. Imam Abu Hanifah teh daek ngadahar daging padahal umurna saat eta kakarak ge 13 tahun. Teu daek ngadahar daging sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampailah setahun. Aya anu pangangguran naros. Hanifah ai maneh teh kapan hobi ngadahar daging? Mun. Kok saat ieu teu daek ngadahar? Asana geus mang bulan-bulan teu ngadahar daging kunaon? Cek Imam Abu Hanifah di lembur teh aya anu leungit embe. Berarti aya pamalingan embe. Geus kulantaran aya pamalingan embe, meureun embe dijual. Lamun embe dijual, dagingna kan dijual kula anti ngadahar daging hasil maling. Geus kula ayeuna emit heula moal ngadahar beusi daging nu didahar ku kula teh daging eta. Satahun ngadahar daging. Atuh pan ieu mah terus bae. Geus jaho ge ieu nang maling, heuh daging mah daging bae teh. Geus bae terus leg-leg bae. Satu ketika aya kiriman ti pemerintah daging, kemudian dipasak. Sanggeus dipasak Imam Abu Hanifah teu apaleun bahwa eta daging ti pemerintah. Kemudian nyana dahar. Ku Gusti Allah ditegor, begitu ngadahar sacomot, 2 comot, 3 comot, lek Abu Hanifah langsung seueul. Ketika seueul keluar utah. Geus kautahkeun langsung kieu bae ngahaneng bae. Danya ai daging teh ti mana? Begitu ditanya horenganan, ieu anu masakna bebeja daging kiriman ti pamarentah. Masya Allah, istighfarna poe eta 1000. Imam Abu Hanifah apa dia mah proposal ti dibere BHS ku bupati teh marah.
sarua jeung si eta kumaha coba lamun kahengan Imam Abu Hanifah sakitu hebata bejeuna lantaran kawarwanana Masya Allah iyalah disebut al-qayyis mandana nafsahu nundukeun hawa nafsuna wa amilan lima ba'dal maut sieun ke dihareupeun Allah lamun ke di dahar ieu daging kumaha lamun daging hasil menang maling kumaha lamun di dahar ieu daging ternyata daging pemerintah eta teh pemerintah baheula geus teu kacaritakeun pemerintah ieu kapan di Cisokang mah ngabaris ka pendopo ngabaris kasihan ialah kais bersinar ilmu kuwaro Masya Allah kali ieu sosok Imam Abu Hanifah teu kacaritakeun ti awalna panjang mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun warona pohara Imam Abu Hanifah tapi tetep aya lalagaan Imam Abu Hanifah aya lalagaanna kabeh ahli Allah masuk lalagaan ditaros Imam Abu Hanifah Syekh lamun urang ki'i kemudian di lapangan ngaharepna ka mana tuh Imam Abu Hanifah geus malu batu ulah ngaharepan Baitullah oh mohon kartos kumaha lamun aya pipinding bahasa dia naon hahalang bodoh pipinding mah teh nyaho ieu hahalang bahasa Garut Bandung pipinding ngaranna mun aya hahalang mah kamana ge meunang tetep utama nama ulah cek Imam Abu Hanifah teh kumaha lamun urang di jero cai urang di jero cai aju urang silem tayeu mun ki di jero cai aju urang wudu di jero cai ngaharepna ka mana lalagaan tetep ngomong lah ulah mikiran kos gitu mendingan ngaharep ka pakaian bae cenah jakena besi anu mawa eta kan lalagaan kan bari ditinggalkeun ku Imam Abu Hanifah nu kitu bae ditanyakeun ka aing tah jadi lamun nu silem mah diempang dikali geus ulah nyaritakeun ngaharep ka mana deuleu baju bae besi aya anu teh tekan lalagaan garana geus ngaharep ka baju cek Imam Abu Hanifah tuh aya lalagaan sarua bae Masya Allah etalah sosok Imam Abu Hanifah kaistimewaanna deui ketika Imam Abu Hanifah mantas pangaosan mapa di jalan aya jelema embung kapangi nyipres ka sisi Masya Allah aya naon cek Imam Abu Hanifah kok jelema teu daek manggihan apakah aing salah apakah terlalu isin atau memang manehanana bendu ka aing di pikiran kunya liwa neuleu aya keur nyelepet gerakeun ka dieu ai maneh kunaon ieu mani nyilid nyisi embung kapangi embung paamprok kunaon punten Imam abdi teh pan gaduh hutang oh hutang muhun abdi gaduh hutang pada urusan dagang pan Imam Abu Hanifah mah dagang pakaian ta ieu kulantaran abdi can bisa mayar sabaraha duiteun kara lah saeutik mun duit urang sekitar 7 jutaan oh jadi maneh ku gara-gara boga hutang can mayar haju izin bung kapangi dengekeun ku maneh bebas teu kudu mayar ulah izin aya pedagang nu kitu aya ieu pedagang oplo ieu mah ayo coba tuturkeun Imam Abu Hanifah Masya Allah kari ceng ulah izin
lamun aceng boga hutang haju hiung ka panggih jeung mama atung ke kumaha urusan ngajina meureun kembung ka panggih haju teu ngaji ku sebab hutang haju kahalangan ngaji ibadah ka Gusti Allah dengekeun ku aceng mulai ayeuna bebas hutang ulah isin-isin teangan pedagang mun model kitu malah eta kakarakiji aya deui Imam Abu Hanifah teh barang beli ka hiji awewe samping begitu beli sabaraha hargana oh ieu teh cenah 2 dirham cek Imam Abu Hanifah ulah 2 dinar uang emas ulah sakitu tanyakeun heula ka batur kukula mah wani ieu 4 geus cek cenah 2 bae 4 tanyakeun heula ka batur tanyakeun ka batur ternyata hargana batur wani 5 dinar tuh cek Imam Abu Hanifah ulah di murah eta kan lamun batur mah nyaho harga 5 dinar kemudian kunyana ditawarkeun 2 dinar mun ku si ieu masih ditawar ku si ieu mah masih ditawar dipaling malah Abu Hanifah malah dibejakeun ulah kitu cek Imam Abu Hanifah kula untung engke didinya ngarumas ieu keistimewaan Imam Abu Hanifah teu pernah ngarugikeun batur boga hutang dibebaskeun balanja ketika terlalu murah kumanehna dibejakeun nu aslina ngangeunahkeun ka batur dagang ngeunaheun ka balerea ngaji ngeunaheun ka balerea naon bae ngangeunahkeun nu mantak sinar ilmuna terus ila yaumil qiyamah etalah Imam Abu Hanifah Al-Qais tahun 93 Hijriah lahirlah seorang manusia di Madinah Malik bin Anas Imam Malik begitu lahir luar biasa katingali wajah pipentreunana umur 2 tahun mulai nalal Quran terus di 2 tahun 5 tahun geus rada kataral-talar Quran teh umur 7 tahun geus paseh umur 12 tahun geus menguasai harti-harti jeung rahasia Al-Qur'an 12 tahun si ieu mah lam yakunil ku ari pohon lam yakunil duit ya coba ya lam yakunil mun teu poho mun poho balik ka dia 1 juta Imam Malik Masya Allah karim umur 16 tahun geus bisa ngahimpun hadis jadilah muwatta 17 tahun geus jadi mufti di Madinah ketenaran Imam Malik luar biasa ya Allah ya Rabbi jumlah nu katalar di luar kepala 1 juta hadis lamun ujung anu sajen-sajena 1.500.000 hadis ilah Imam Malik muwatta ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 pas kematian Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i mah Muhammad bin Idris Al-Quraisy Samu ngan Imam Idris bapakna nyabak ke Syria Syam maka pindahlah ke Gaza di Gaza Palestina lahirlah Imam Syafi'i menang 1 tahun tidinya dibawa ke Mekah tumbuh di Mekah Imam Syafi'i saenggeusna Imam Syafi'i gede 7 tahun talar Quran dengan fasih umur 8, 9, 10 tahun hayang masantren ke Imam Malik ke Madinah Imam Malik geus ngadenge bahwa bakal boga murid ngaran Syafi'i geus kabaca ku Imam Malik aing bakal boga murid wali geus ngomong Imam Malik na di Madinah moal kebel deui bakal datang murid aing wali urang mah lain Pak moal kebel deui garong datang ka dieu tah aya kuari gitu mana
deres lagi dek ngaji garong-garong ge Masya Allah eta Imam Malik kecerdasan anak kacaangan hatena bisa nempo pimurideun nu bakal datang. Ya Allah ya Rabbi murigak mulu urang taha makna nyarita ka Imam Syafi'i ai maneh rek berangkat mengaji ka ditu geura siapkeun atuh naon nu deuk diaji cik Imam Syafi'i mah kula ka Madinah deuk ngaji kitab Muwatta sebab guru kula di Madinah Imam Malik ngajarkeun hadis Muwatta jumlah hadisna 9.000 hadis nu terangkum dina eta kitab Muwatta maka abdi rek ngalah 9 poe Muwatta di Mekah katalan 9 eta si otak kumaha otak urang mah ieu labziatun menang dibaca 5 wajah bae asal keluar bae ti guru jadi 7 labziatun markib geus 5 ge teteng 7 deui Masya Allah eta otak wara nalar Muwatta 9.000 hadis cuman 9 poe Allah karim tanya kumaha Syafi'i insyaallah mah naon udah diaji Muwatta mah kitabna aya geus aya di otak mah iraha mah nalar 9 poe abdi nalar kitab Muwatta insyaallah kaliwat cak mana boga anak aing mantep ya Gus umur 10 tahun 7 tahun talar Quran anu pas sehat pas 10 tahun talar Muwatta begitu berangkat ke Madinah Imam Syafi'i datang ke Madinah geus dipapag ku Imam Malik dibejakeun ka murid nu lain murid nu wali teh ieu lain dia ieu salah aing atuh kunaon ka dieu mesti kejadian ya Allah ya Rabbi Gusti Allah eta otak lamun ku urang ditafakuran ya karim Masya Allah luar biasa amat makhluk Allah dibere kapinteran teh lain lalagan al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut begitu ditanya ke Imam Malik Syafi'i di dia diaji kitab naon Muwatta kitabna aya alhamdulillah di mana kitabna geus aya di dieu kabeh cek Imam Malik geus aya laporan cenah ti malaikat bahwa maneh mah geus talar eta ngomong kitu deui parah eta mah bu guru teh lain lalagaan Masya Allah kacaritakeun batu terus we diaji teh kebel atuh gaji jadi talar beres ngaji ku Imam Malik dipersilahkan untuk membuka pengajian-pengajian di mana baik umur 12 tahun lamun guruna umur 17 tahun Imam Malik ngajar jadi mufti Imam Syafi'i mah umur 12 tahun eta otak ya Allah ya Rabbi al-kayyis pinter kos gitu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aya nu naros Syafi'i ari eta bisa tatalaran jeung hajuh henteu naon kaluar deui eta naon kitu ngaranna ilmu kumaha teh bisa kos kitu ilmu masa kumaha guru kula Imam Malik al ilmu ad-din ilmu adalah agama maksudna kumaha lamun jelema endek ngupu agama lamun jelema endek hayang beragama tingali di mana neangan ilmuna sebab agama eta adalah kumaha ilmuna di mana neangan ilmuna di dinyalah nyana bakal beragama mata kula salah guru lantaran lamun salah fa ieu guru agamana bakal mencong lamun urang ngaguru lah ti jelema nu bener bakal beragama nu bener ngaguru lah ti nu setengah bener agama bakal setengah bener
ngaguru ti ilmu nu mikung guruna urang lagi bakal mikung ieu modal kos kieu hakekok lu teu jelas ai ngomong marifat ai duit pamarentah deleg-deleg kan ieu maka dua ti orek koros jamun ngarendeng teh cak orang koros tak ka aing tuh eta Masya Allah Imam Syafi'i si hade ngucapkeun ieu guruna al ilmu ad-din ilmu adalah agama urang dek hayang luhur agamana kumaha ilmuna jeung di mana nyokot ilmuna si hade urang hayang ibadah aju urang sekolah bae terus SMA sekolah kuliah iraha dek bisa ibadah lain jurusan ibadah tamu kos kitu lain jurusan ibadah dek hayang jadi juri di DPR sekolah dek hayang jadi kamangmang di PNS sekolah tapi lamun dek hayang jadi tukang ibadah sekolah jurusan sebab cek Imam Malik ulama al ilmu ad-din agamana deuleu ilmu tuh urang bae jeung masantren can wau jeung Allah kumaha nyana harese wau jeung Allah tah ieulah Imam Syafi'i boga murid Imam Hambali tahun 164 lahir tokoh-tokoh mazhab nu opat ieulah anu terus datang ka ayeuna mudawan Imam Ahmad bin Hambal nyana terus masantren tapi tetep sosok Imam bin Hambal teh resep lalagaan sarua bae ngan patuh jasanya ka Hindu kos Imam Hanafi keistimewaan Imam Hanafi teh kumaha di antara kapatuhan Imam Hanafi anu punjul langsung diangkat kewalianana ketika indungna nanya ka Imam Hanafi naon mak geus he aju tapi ieu mah keluar di geti aju geus kitu kumaha mak pang nanyakeun coba ke Kiai Abdurrahman oh mangga mak kukulah rek ditanyakeun cicing mah di dieu nanyakeun Imam Hanafi Abdurrahman kula kawakilan ku emak aya naon kita nanyakeun emak kula head geus beres 7 poe ku hari aya deui kaluar tah eta getih naon aseserian Abdurrahman seseh kunaon sari atuh kunaon nanya ka kula ge pan ilmu teh ente pan kula ge ilmu ti mama kunaon nanya ka kula ieu mah parentah emak tuh Masya Allah ieu mah parentah emak lantaran cak emak tanyakeun ka Abdurrahman ih cak Abdurrahman atuh pan kula ge ngaji teh ti mama manya mama kudu nanya ka kula ieu mah ti emak geus sakitu bae emak kula ditananya ka ente sanajan ente murid kula lantaran emak ditananya atuh geus bae ieu mah nanya jawab ka jeung buku mah embung cek ya manya guru kula ieu mah parentah emak coba lamun si ieu mak nanya ka ditu teh yo gudang ilmu ya Imam Hanafi Masya Allah terbalik Imam Hanafi terbalik di imam murid hayang dijawab ceri Imam Abdurrahman teh ceri Hanafi Masya Allah tuh kula moal bisa ngajawab tetep imati imah yang boga jawaban kieu atuh ai geus kitu mama cak mama kumaha ih ai cak mama tuh kitu-kitu geus atuh pang ngabejakeun ka emak kitu geus atuh kitu mah geus langsung datang ka emak kumaha napi cek Abdurrahman jajana jawabna kitu-kitu leuwih teu kurang tetep baik itu baik Masya Allah mana nanyakeun Hanafi ieu mah supaya jelas kumaha eta geus ti dituna sakitu mah kula geus tanyakeun sakumaha parentah emak ti harita diangkat kawaliana ku Gusti Allah jadi kutub ku tawadu ilmu geus dibikeun ka murid tapi mana ditanyakeun ka murid daekeun Imam Hanafi mah sakitu sajuta hadis katalan
ditananya kamu daek coba sih ya cadu aing kudu nanya ka murid teh heula aing Fatul Muin di bulu bitis Alpias di kumis Jamul Jawab mah bulu irung taon deui aing kuari seperti karar itu Masya Allah Imam Abu Hanifah ronjak ditaekeun kewalianana ku Gusti Allah ku tawadu daek nanya ieu teh ya lantaran nurut ka induk Al-Kais ditanya kunaon bisa jadi kos gitu sih cek Imam Abu Hanifah ilmu teh ulah dianggap sepele kadang aya di kula eueuh di batur kadang aya di batur eueuh di kula ku ayana sakitu kula menghargai ka perintah emak meureun nu mantak kitu ge lain semata-mata nitah asli nama emak teh eta teh kan ti Gusti Allah kos kitulah ahli-ahli Allah nu mantak cek Imam Hanifah lain lalagaan ilmu teh berat mawa ilmu teh ai kaberatanana lain sakadar dibaca lain sakadar disurah tapi berat teh engke di hareupeun Allah bakal ditanya maneh dibere ilmu datang ka mana ku aing ka nyaho maneh geus di ka mana diamalkeunana eta nu kula di pikiran cek Imam Hanifah urang mah pan teu mikiran engke kuari bae sandanganana DRS, doktor, profesor dan lain sebagainya diamalkan mah henteu dibuka kope anak botak sakumaha bol monyet hebat tapi diamalkan mah henteu deuk nanaonan lagi Bapak Abu Hanifah Masya Allah kitulah Imam Ahmad bin Hanbal nurutna kanu jadi guru kemudian Imam bin Hanbal teh ku bener-bener manehanana nalar Al-Quran nalar hadis jeung nalar bahasa-bahasa ti pujangga-pujangga Imam Ahmad bin Hanbal teh datang ke umur 40 tahun teu kawin ketika ditanya ku indungna dititah kawin cek Imam Ahmad bin Hanbal mak asana neuleuh awewe teh sarua bae jeung neuleuh tatangkala kan bisa begitu bener teh normal lain teh normal mah dina harti eueuh karesep lamun geus inget ka Gusti Allah neuleuh awewe teh ya sapira mah kos kitulah pan urang mah ngaji ka karak watu tanawau ge geus susuratan watu tanawau ya Allah ya Rabbi kok bae da geus gahara rampang biasa ulah-ulah budak marahi gewean kene atuh Masya Allah atuh kan teu pantes kolot kieu boga HP na ya Allah ya Rabbi memehes da HP hudang hes HP heula leumpang HP teman setia engkau adalah HP mudah-mudahan engkau terbawa ke kuburannya HP sebelum aku mati malaikat munkar nakir akan ku HP dulu cek malaikat munkar dibodem cek wae iya jelema baduk belon teh kos ieu teu garagap diri geus kolot masih kan Al-Quran ge dipencet nuluhur handap mah susu salah mencet bahaya kos itulah ialah Al-Kais sosok-sosok manusia pinter anu bisa nundukeun hawa nafsuna tertanda bisa nundukeun hawa nafsuna Quran ditalar hadis ditalar berbagai-bagai ilmu ditalar sanes ditalar teu pernah kaluar deui Masya Allah kulantaran horeganan al ilmu nurun ilmu teh cahaya cik Imam Syafi'i ketika nyarita ka Imam Waqi ngajawab wa nurullah la yuhda li 'asy cahaya Allah moal dibikeun ka jelema nu sok main HP moal bisa caang hatena Imam Syafi'i urang lamun ka Mesir aya makom Imam Syafi'i memehna makom Imam Waqi guruna tuh di Mesir mawatna lamun Imam Ahmad bin Hanbal mah di Baghdad Imam Hanafi di Kufah Imam Malik di Madinah ialah sosok-sosok manusia anu pinter nuku urang kuari dijadikeun mazhab
wajen kuku bahagia mual keluar tidinya jauh teuing urang lamun numpo ka para madzhabul arba'ah belah dieu bae nu ku urang sok disebut-sebut guru-guru urang lamun guru urang di dieu Abah Haji Yusuf Kataji kacipta ku urang katawatuana almarhum almaghfurah sami Kiai Haji Rafi'i ilmu teh kaciri itu kaciri teh tawaduna tara nyirikeun ilmu sakumaha Imam Malik di papatahan ku guruna sanggeus tatalar sejuta hadis dijieun kitab Muwatta salah satu guruna awewe Ibu Hurmuz diantarana deui guru-guru nu lainna meujeuna ilmu anjeun teh Malik tapi hiji awas ucapkeun ku anjeun la a'rifu mun ditanya la a'rifu sakitu bae masterna teh lain dibere baju jubah lain dibere topi anu aya buntutan teh masterna teh Imam Malik teh dibere awas ucapkeun la a'rifu nu mantap loba bahasa saya tidak tahu ketika ditanya abdi teu terang ketika ditanya abdi teu terang apa ari ieu mah teu nyaho ge ka dieu ku aing ka dieu ku aing teu nyaho ge masyaallah ayo ka dieu nya aing geus kolot teu bisa kos kitu acan sotoy ya nyahoan ya Allah ya Rabbi kis-kitulah ahli-ahli Allah di antarana Imam Syafi'i deui ketika Imam Syafi'i kadatangan tamu make udeng-udeng make jubah mawa tasbih kocrek kan anu asli mah tilok di keluar-luar ke tasbih ayo ayak bari gitu loh Imam Syafi'i warawati jelema beureun ahli Allah kieu deui di hari Imam Syafi'i mah Imam Syafi'i kan sila kieu makanya Imam Syafi'i kan gaduh panyawat ambeien sila ku ngahormat eta ka aki-aki besi pinter jasa jeung besi wali geus pegel suku ditahan ja kieu deui pantas beuh jadi orang sampai ya sajam deui biasana ringsek teh suku ieu sepegal jasa sakena ya ai praknanya ka Imam Syafi'i Imam Syafi'i hari qobliyah zuhur sabaraha rakaat dah berarti bodoh pertanyaan geus lah cek Imam Syafi'i ke kula ngalonjorkeun suku heula sakeun waduh tuh eta kan lalagaan ngaranna kula nu mantak nahan geus sugan teh sia pinter gara-gara bodoh dilonjorkeun heula kieu nya bodoh berarti tadi aing teh kudu heuras ieu suku eta bahasa lalagaanna tetep kiai ahli Allah teh sok lalagaan kurang lamun jeung Abah Ucu emang teu lalagaan masyaallah kula mah geus dataga kuari teu kapopohok ahli Allah mah geus pake lalagaan untuk kukula sok ditakolan we sebab naon eta emang mah takoleun nah eta Imam Syafi'i teh kos kitu kaharti geus aing geus kolot kitu nanya qobliyah mah berarti can jero sakeun teh ngalonjorkeun heula sakeun cek aki-aki bu aing dijawab ku lonjoran burung gitu kan sakeun heujeun model sia mah eta kan lalagaan berarti ngukur ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahueun jelema ieu teh lain pangkat wali jawali maka jahuan ku wali deui lain cuman ada ngan ketika encan keluar bahasana tetep make adab ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui gitulah Imam Syafi'i di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ka Imam Syafi'i cek manehanana sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate sanajan urang hebat kan gaya hate teh hebat teu bae hate sagala rupa ge tuh sanajan urang make jubah ai hate teu beres teu beres sanajan urang teu dahar ai hate teu beres teu beres bae urang kadeuluna hebat ibadahna ai hate teu beres bae kumaha hate bae istimewa pokona mah hate cek Imam Syafi'i teh
kan urusan zahir mah zahir, urusan hati mah hati. Tiknya beda tuh, ari urusan hati mah urusan batin, ari urusan fikih mah urusan zahir. Lah tuh bisa. Tetap jaknya kumaha hati jelema mah Syafi'i. Kuharan. Kayak Syafi'i Syafi'i. Ya geus teu naon mah lain jawaban jaknya mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i. Kabeneran pentingna aya undangan ngariung. Diajak ngariung. Jalan eta batu malulu kabeneran. Imam Syafi'i memakai sendal anu biasa di Timur Tengah teh ya, aya talian nu nyana kabeneran sendalna rusak sabelah. Jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh nyana kikituan, aduh Syafi'i kumaha ieu? Ye tuh kumaha hate bae ulah hese jelema mah kumaha hate cak jana ieu mah lain hate ini menyeri atuh rasakeun sia batak urusan zahir jawabna kudu ku zahir ulah ku hate. Waduh cek Imam Syafi'i ieu bisa dijawab, lamun lain kudu dipraktekeun. Kitulah wali Allah Subhanahu wa taala ngajawab ka para muridna, ka para penanyana, aya nu dijawab langsung ku bahasa, aya anu dipraktekeun. Rasakeun Gusti ya, leg-leg hate. Tuh cek jana geus teu kuat ieu mah hatena bae nu bersih cek Imam Syafi'i. Atuh hate bersih ge cenah mah rusak. Dampal kajeun asal hate mah. Aduh teu kuat cek. Urusan aurat itu bisa dijawab ku hate. Urusan aurat mah aurat bae datang ke mana lantaran kuari aya bahasa kieu. Loh sanajan di jilbab ga aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres. Salah jawaban. Zahir mah zahir, atuh hate mah hate. Loh sanajan kiai ga aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos kieu ge make celana pendek hatena bae bersih. Atuh lain deui kapten. Ikatan kesebelasan nih, tapi tuh pernah sering eleh baik. Iya jelemana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nuku urang dicaritakeun jelema-jelema kayis, jelema-jelema nu pinter. Anu urang teh nuturkeun aranjeunna terlalu jauh ka madzhabul arba'ah, maka guru urang bae ieu urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Rafi'i akhlakna nu hese, ilmuna mah gampang urang disadap. Urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Yusuf di dieu ilmuna mah gampang dicoret ku urang, tuluy ditulis ku urang, tapi akhlakna nu hese teh. Lamun Imam Malik jaritakeun ngaji teh 20 tahun, anu 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun ngan belajar ilmu. 2 tahun belajar ilmu geus kasadap kabeh, tapi akhlak 18 tahun sakitu hese. Imam Syafi'i nyaritakeun 12 tahun 10 tahun pake ngaji akhlak teu kapanggih-panggih. Ilmu bababari diaji ditalar, tapi ketika ngaji adab jeung akhlak ieulah nu hese nu katingali ku kula guru kula diantarana Aang Baden di Picung. Hese jasa akhlak eta, hese ilmu nama bababari atuh. Lamun ngaji bada magrib minhajul abidin terus muka kita nyiwak heula, nyiwak rapi sila. A'udzu heula sakumaha rek maca Quran. Bismillah dibaca sajam tita'aun maca bismillah ka maca sabaris ke dilugotan utawi jeung iku dalaluna beres kakarak dihartikeun sabaris sajam eta nu hesena adab jeung akhlakna. Hudang geus angger we setengah 4 guru takdi mah terus mawa lampu cempor make jas anu hideung anu geus label teh terus ka mushola ku kula sok dituturkeun datang ka ieu hese neangan sosok nu model kos kitu istiqomah di samping guru-guru anu lain ilmu nama babar. Lamun urang nyaritakeun ilmu samsiah kudu jubat secara ilmiah babari nu hese teh adab
sedengkeun sinar ilmu lain ku ilmu ku adab. Mun nyaritakeun Imam Syafi'i tentang adab, Imam Malik tentang adab, Imam Hambali, Hanafi kabeh tentang adab. Hati-hati dengan adab. Ye guru urang sadayana almarhum Misbugu Abah Haji Yusuf Nukuari Abah Haji Rafi'i katingali ilmu nanti biasa baik tapi adabna henteu pernah loba omong, teu pernah codekat, teu pernah nanau, ngajar baik. Haji begitu ngaji ka Cilongok lapora kukula diulah Abah Haji mulah tuh lah ngaji ka dieu seri bejana ngaji deui minggu ngobrol dek ngaji dibejakeun ulah ngaji ka dieu Abah Haji batu ya kolot kula bae lah jeung Ki Nur Jaya begitu tah ngaji teh kebengeunang di takolan mah gitu jeung takoleun panjang mah teu jarek ngaji bae aya carita impian geus masalah mantak terus datang ke akhir hayat teu dibejakeun ka sasaha moal kukula ge nyana ngimpi mantak ngaji ka ditu. Gitulah sosok almarhum almarhumlah Kiai Haji Rafi'i. Bahkan anakna pernah dibawa ke Cilongok hayang kabeh di dieu ye ngaji ngan hanjakal teu betah oh masalah ngaji di mana ge ngan ieu mah kacaritakeun nyana ku tawaduna jeung teu loba omongna. Mantak ketika nguburkeun aya nu hadir lain lalagaan jeung lain sambarang kula ge ngarasa kataji jeung aneh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah al-kayis jelema pinter korenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangkablah ditu ka alam barzah jeung selanjutna. Dimimitian ku urang sebagai santri janusara kolak mah mayoritas mah cerita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah loba anu tapi dari sekolah diangkat jadi wali ge aya polisi ge polisi anu tadi dia polisi diangkat jadi wali aya ai nikahkeun teh mah benernya jadi wali mujmir. Geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ulah leutik hate lantaran urang mah lain berpatokan ka pujangga-pujangga barat, pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koreganan nu pinter mah inna aqyasal kais cek Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa. Lamun jelema anu puang bloon-bloonna ialah al-khian, jelema anu khianat. Urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang. Urang jadi anak ngakhianati urang sebagai anak anu jadi bapak. Urang jadi santri mengkhianati diri urang kanu jadi guru. Urang jadi rakyat mengkhianati, tetapi timbanganna tetap timbangan syara. Lain sakhianat khianatna. Mentak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai sebabnya itu make aturan timbangan syara dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangaosan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi mantak naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang kumaha coba lempangna kumaha coba salatna kumaha coba adab-adabanana eta nu kudu dikopi teh sing hade. Namun nyaritakeun tentang murid ka guru, guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu. Malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i. Selama 40 tahun terus-terusan bahkan anakna nu ngaranna Abdullah Naros abah aya abah sih eta ngadoakeun bae ka Imam Syafi'i mah Syafi'i guru abah kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah mah lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng kanyawan teu maotna kumaha abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok mere beja
Ya Allah ya Rabbi nya rampung batur mantak ulah dianggap bahwa guru urang teh maot lamun urang anggap guru urang maot urang moal aya adab tetapi lamun urang anggap guru urang teu maot pinuh ku adab terus bae hadiah terus bae kiriman hanya Allah nu maha uningan mantak jelema nu luhur ilmuna nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna terus-terusan macakeun Fatihah terus-terusan macakeun zikir teu kudu dibeja-beja ka batur hanya dirina lah jeung Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi nu jelas jadikeunlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi yakni ciptakeun takwa di diri urang piceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot cara guru-guru urang anu jelas guru-guru urang geus pasti jasa lantaran tingali dina akhlak-akhlakna. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun guru-guru urang di dieu Abah Haji Yusuf, Abah Haji Rafai, Abah Haji Rasam, Abah Haji Abdurrahman mudah-mudahan sadayana dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.